Bismillahirrahmanirrahim. 477 Takaffalallahu liman jahada fi sabilihi. 477 Takafala bakal nanggung saha Allahu Gusti Allah liman kajalma jahada anu jihad ieu man fisabilihi di jalan Allah. La yukhriju teu kaluar la yukhrijuhu teu kaluar ieu man min baitihi ti bumi na man ilal jihadu kecuali pikeun jihad fisabilihi di jalan Allah. Wa tasdiku jeung ngabenerkeun ieu man kalimatihi kana pirang-pirang kalimat Allah. Bi ayyudkhila kurekaan yen ngalebetkeun Allah hu ka ieu man al jannata ka surga au yurji'a atanapi mulihkeun Allah hu ka ieu man ila maskanihi ka bumi na man alladzi anu kharaja anu kaluar ieu man minhu ti ieu maskan ma'ama sartana ganjaran nala anu meunang ieu man min ajrin tina ganjaran au gonimatin atawa gonimah nu bakal ditanggel waler ku Allah nu kersa sungguh-sungguh di jalan Allah anu teu kersa kaluar ti bumina kecuali pikeun nembongkeun kasariusan dina jalan Allah. Tegasna di akhirat bi ayyudkhilahul jannah Allah bakal ngalebetkeun ka eta jalmi ka surga. Nalika kaluar ti bumi diniatan bade mapah dina jalan Allah mulih ka bumi pinuh ku ganjaran ti Allah. Jadi setiap kaluar ti kobong niatan rek ibadah. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Sahihoni Imam Bukhari Muslim. Takaffaru kudu mikir aranjeun kabeh fi khalqillahi dina makhluk Allah wala tafakkaru jeung ulah berpikir aranjeun kabeh
billahi di zat Allah. Patahliku tah bakar ruksak aranjeun kabeh. Anu wajib ditafakuran teh makhluk nu aya di sagedengeun urang. Atanapi urang pribadi napakuran kana diri sorangan, napakuran ka papada jalmi, napakuran ka makhluk-makhluk Allah nu aya di sekeliling. Nu teu kenging dipikiran mah zat Allah, yakinkeun eta mah sanes kanggo dipikiran. Yakinkeun yen Allah teh aya. Rawa ngariwayatkeun nu kana di sabu Abu Syekh tunkahu ditikah saha almar'atu istri li arba'in karena 4 perkara. Pameget di mana milarian istri kategorina ieu 4. 5 liha karena hartana mar'ah hiji hartana, wali hasabiha jeung karena kadudukanana mar'ah, wali jamaliha jeung karena kagelisan ieu mar'ah, wali diniha jeung kana agamana ieu mar'ah. Geuning agama dipandeurikeun. 5 liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Kategori istri nu dipiralian teh hiji hartana kumaha, 2 kedudukanna kumaha, kagelisanana kumaha, nu kaopat agamana. Nah, ngan aya terusanana fadfar mangka kudu milih anjeun bidzatid dini ka anu kuat agamana, taribat tah bakal untung naon yadaka 2 panangan anjeun. Jadi tetep sok sanajan agama disebut pandeuri bieu justru agama nu leuwih utama. Ku agamana kuat, harta bakal datang, kedudukan bakal aya, nya kitu deui kagelisanna oge bakal timbul lamun jalma kuat agamana. Inu jadi patokan agamana kuat atawa henteu eta nu utamana. Rawa ngariwayatkeun nu kana hadis Al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Tanakahu pek kawin aranjeun kabeh. Taksuru tah bakal loba aranjeun kabeh. Pa ini mangkasanyana kaula ubahi eta ngarasa bangga kaula bikum ka aranjeun kabeh al umama ka pirang-pirang umat yaumal kiamati dina dintenan kiamat. Niatan nalika ayeuna nikah teh seja ibadah nyeueurkeun umat Rasul. Margi engke Rasul bakal ngabanggakeun umatna dipayuneun umat nabi-nabi nu sanes dina dintenan kiamat. Rawa ngariwayatkeun nu kadis Abdur Razzaq, Imam Abdur Razzaq.
takahadu tahabbu wa tasofahu yadhabil ghillu ankum. Tahadu kudu silih mere hadiah aranjeun kabeh. Tahabbu tah bakal silih cinta aranjeun kabeh. Wa tasofahu jeung silih hampura aranjeun kabeh. Yadhabu tah bakal leungit naon al-ghillu sifat ngunek-ngunek angkum ti aranjeun kabeh. Rawa ngariwayatkeun kana di Ibnu Asakir. At-tajirus soduku ari pedagang anu jujur. At-tajiru nu dagang, as-soduku nu jujur. Ari pedagang anu jujur tahta dzillil arsy eta aya dina iuh-iuh arasy yaumal qiyamati dina dintenan kiamat. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Dailami Imam Dailami. Atta ibu ari jalma anu taubat minazan bin tina dosa, minazan bi tina dosa. Kaman eta sapertos jalmi la zanba anu teu aya dosa eta tetep lahu pikeun man. Wal mustaghfiru jeung anu nyuhunkeun hapunten minaz zanbi tina dosa. Wa huwa sareng ari ieu mustaghfir muqimun eta anu cicing alaihi kana zanbun. Wal mustaghfiru jeung ari nu istighfar minazan bitina dosa wa wasareng ari mustaghfir mukimun eta nu cicing alaihi kana zanbu eta kal mustahziu saperti nu ngahina bi rabbihi ka pangeranana ieu mustaghfir. Ongko istighfar tapi dosa tuluy eta teh sarua jeung keur ngahinakeun pangeran. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Al Baihaqi Imam Baihaqi. At-tahaddusu ari nyarioskeun bi ni'matillahi kana nikmat Allah. Syukrun eta teh gawe syukur. Watar kuhajeng arin tinggalna tahaddus kufrun tahadus nikmat. Kufrun eta teh kufur. Wa manjeng ari sajalma la yaskur anu teu syukuran man alqalila kana anu saeutik. La yaskur eta teu syukuran man al-katsira kana anu seueur. Wa manjeng ari sajalma la yaskur anu teu nganuhunkeun teu syukuran ieu man annasa ka jalma-jalma la yaskur eta teu syukuran ieu man Allah ka Gusti Allah. Tahaddusu bin nikmah syukrun urang nyarioskeun kenging kabungah eta teh keur syukuran.
tinggal kana syukuran kufur berarti ngaran ulah nungguan nikmat nu gede kakara urang syukuran tapi di mana nikmat alit oge ngeureuy syukuran urang teh sabab jalma nu teu syukuran kana nu saeutik sarua jeung teu syukuran kana anu loba jalma teu daek nganuhunkeun ka papada jalma sami sareng teu syukuran ka Allah. Rawa ngariwayatkeun kana hadis al Baihaqi Imam Baihaqi. At-tawaddu'u ari tawaddu handap asor la yazidu teu nambah eta teu nambahan ieu tawaddu al abda ka hiji hamba illa rif'atan kecuali pengangkatan jalma nu tawadu diangkat darajatna ku Allah. Fatawaddu'u mangka kudu tawadu aranjeun kabeh yarfa tah bakal ngangkat kum ka aranjeun kabeh saha Allahu taala Gusti Allah taala. Wal afu jeung ari mere hampura la yazidu eta teu nambahan ieu afun al abda ka hiji hamba illa izzan kecuali kamuliaan ulah sieun hina pedah ngahampura batur justru ku ngahampura bakal diangkat kamuliaan. Fa'fu mangka kudu ngahampura aranjeun kabeh ya'izzu tah bakal ngamuliakeun kum ka aranjeun kabeh saha Allah taala Gusti Allah taala. Wa shadaqatu jeung ari sodaqah la tazidu eta teu nambahan sodaqah al mala kana harta illa kasratan kecuali anu loba pisan. Moal jadi ngurangan ku sodaqah mah justru bakal pisan nambahanna oge. Pata sodaku mangka kudu gawe sodaqah aranjeun kabeh. Yarham tah bakal mikawelas kum ka aranjeun kabeh saha Allah Gusti Allah. Rawa ngariwayatkeun kana hadisa Ibnu Abi Dunya. At-tu'adatu ari alon-alon lalaunan atawa rintih fi kulli syai'in dina setiap perkara khairun eta teh sae illa fi amalil akhirati kecuali dina amal akhirat. Hartosna perkara amal akhirat mah ulah diengke-engke segera laksanakeun. Rawa ngariwayatkeun ka hadis Abu Dawud Imam Abu Dawud. At-tajirul aminu ari pedagang anu kapercaya as-saduqu anu jalujur ma'an nabiyina eta sarta golongan para nabi wasiddiqina jeung golongan nu balaleuneur wasyuhada'i sareng para syuhada nu paruku syahid wasolihina jeung sarta golongan-golongan solih. At-tasaubu ari heuai nguap mun Sunda
nu lemesna teh aub ngaob heuai teh aub minasyaitoni eta ti setan fa ida tasaaba mangka di mana heuai saha ahadukum salah sahiji aranjeun kabeh falyarudda mangka ngabalikeun ieu ahad hu kana tasawuf mastata'a salagi mampu ieu ahad fa inna ahadakum mangka sanyana salah sahiji ti aranjeun kabeh idza qala eta di mana ngucap ieu ahad ha kana lapad ha sora heuai heuah ta di mana aya soraan kitu heuaina dohika tah seuri minhu ti ieu ahad saha asyaitonu setan disengseurikeun lamun heuai aya soraan mantak tahan sakuat tanaga heuai mah keun wae nepi ka cipanunan oge sabab at-tasaubu minasyaiton rawa ngariwayatkeun nu ka hadisa Saikhoni Imam Saikhoni harfus sa'i ari eta huruf sa salasun ari tilu perkara man eta saha jalma kunna anu bukti ieu salasa fihi eta tetep di man wajadatah manggihan ieu man halawatal imani kana amisna kaimanan ayyakuna tegasna yen bukti saha Allahu Gusti Allah wa rasuluhu sareng utusan Allah ahabba eta leuwih dipika cinta ilaihi mungguh man mimma tinimbang makhluk siwa humanu salian mimma tinimbang perkara siwa humanu salian ti Allah sareng Rasul hiji tak nu bakal menang amisna iman teh mika cinta ka Allah jeung ka Rasulna banget cintana nepi ka teu kaelehkeun ku cinta nu sejen nu kadua wa ayyuhibba sareng yen mika cinta ieu eman almar'a ka hiji jalma la yuhibbu anu teu boga rasa cinta hu ka ieu eman illa lillahi kecuali ka Gusti Allah nu kadua mika cinta ka jalma nu cinta ka Allah gitu wa yakraha katilu jeung yen mika ngewa eman ayyamuda kana yen balik ieu eman fil kufri dina kufur ba'da iz an qadha dina sabada yen nyalametkeun hu ka ieu eman saha Allahu Gusti Allah minhu tina kufur geus cicing dina kaimanan ulah rek balik deui kana kakufuran kama sapertos perkara yakrahu mika ngewa ieu eman ayyul qa kana yen ditibakeun ieu eman binari dina neraka rawa ngariwayatkeun nu kana hadisa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim sareng Imam Muslim an Anas katampi ti Anas
Salasun ari tilu man saha jalma kuna anu bukti ieu salas pihi eta tetep di eman awa tah bakal nempatkeun hu ka ieu eman saha Allahu Gusti Allah fi kanapihi dina naungan Allah wa nasyara jeung nyebarkeun Allah alaihi ka ieu eman rahmatahu kana rahmatna Allah wa adkhala sareng ngalebetkeun Allah hu ka ieu eman jannatahu kana surgana Allah man nyatana jalma idza utiya di mana dipaparinan ieu eman syakara tah syukuran man wa idza qadara jeung di mana kaduga man jeung di mana kaduga mere hampura man gofaro tah ngahapunten ieu man wa idza godiba jeung di mana ambek ieu man fataro tah nahan ieu man tilu golongan tilu kategori di jalma nu bakal dibere rahmat Allah jeung bakal diasupkeun ka surga. Hiji jalma di mana dipaparinan daek syukuran, dua di mana aya nu menta hampura daek ngahampura, tilu di mana ambek sok bisa nahan. Rawa ngariwayatkeun ka hadis Al-Bukhari Imam Bukhari an Ibnu Abbas katambit Ibnu Abbas salasun ari tilu man eta sajalma kunna nu bukti ieu salas fihi eta tetep di iman hasaba tah bakal ngahisab hukaman saha Allahu Gusti Allah hisaban kalawan hisaban yasiron anu enteng wa adkhala jeung bakal ngalebetkeun hu ka eman adkhala jeung bakal ngalebetkeun Allah hu ka eman al jannata ka surga tu'ti tegasna yen mikeun ieu eman mere ieu eman man kajalma haroma tu'ti eta yen mere anjeun man kajalma haroma nu ngahalang ieu eman ka anjeun mere ka jalma nu pedit gitu wa ta'fu jeung ngahampura anjeun amman ti jalma zalama nu dolim man ka anjeun wa tasilu jeung nyambungkeun anjeun man ka jalma kotoa nu megatkeun man ka anjeun nyambungkeun baraya ka anu motongkeun ka anu mutuskeun baraya. Rawa ngariwayatkeun nu kana hadis Al Hakim Imam Hakim an Abi Hurairah katambi ti Abi Hurairah. Salasun ari tilu man eta sajalma kunna nu bukti ieu salas pihi eta tetep di eman.
Istaujaba ta menang ieu man as-sawaba kana ganjaran. Wastakmala jeung nyupri nyampurnakeun ieu man al imana kana iman. Khulukun tegesna pirang-pirang akhlak, yaisu anu hirup ieu man bihi sarta na khuluk pinnasi di jalma-jalma hiji nu sae akhlak. Wa waraun sareng waro afik yahziju anu nyegah. Ieu waro hukaman an maharimillahi ta'ala tina pirang-pirang pangharaman Allah ta'ala. Wahilmun jeung katilu sifat hilim, penyantun, rinti, sobar. Yaruddu anu ngahampura ieu man yaruddu nu ngabalikeun ieu hilim hukaman an jahlil jahili tina bodona anu bodoh. Daek ngahampura ka jalma anu bodoh. Rawa ngariwayatkeun nu kadis Al-Bazari an Anas katampi ti Anas. Salasun ari tilu maneta sajalma kunna nu bukti ieu salas pihi eta tetep di iman. Adalla maka bakal ngiuhan hukaman saha Allah Gusti Allah tahta arsyihi di sahandapeun arasna Allah. Yaumaladilla dina poean teu aya iuh-iuh eta tetep illa dilluhu kecuali iuh-iuh Allah. Al wudu tegasna kahiji wudu. Alal makarihi netepan dina tempat anu dipikangewa, dina waktu dipikangewa. Wudu dina banget tiris kan dipikangewa ku urang tiris teh tapi urang nyampurnakeun kana wuduna. Wal masyu jeung lempang ilal masajidi kana pirang-pirang masjid fidzulami dina waktu peuting. Wat amul jai'i jeung meredahareun ka anu lapar. Wat amul jai'i jeung meredahareun ka anu lapar. Rawa ngariwayatkeun nu kana hadis Al-Asbahani, Imam Al-Asbahani an Jabir katampi ti Jabir. Wallahu a'lam bishawab. Ya